marane aya anu di benua Asia, nu di benua Amerika, nu di benua Australia, Eropa. Di jero benua Asia teh aya nu Asia Timur, Asia Barat, Asia Pasifik dan lain sebagainya. Urang kuari aya nu di belahan ASEAN, kebenaran urang teh nanangga jeung Malaysia. Di Indonesia na kebenaran urang mah di Banten na kebenaran macem-macem urang teh aya ngan ieu mayoritas Tangerang. Aya nu di Serang, Pandeglang, Rangkas, Petung segala rupa ka ditu. Tidinya teh anu di Tangerang nage, anu di Cepatan, anu di Kampung Melayu, Teluk Naga, Cikupa kabeh aya nu terindah Kecamatan Pasar Kemis. Mantep jasa tidinya. Padumukan masing-masing teh di Pasar Kemis ge aya anu di Kawaron, anu di Etek, anu di Kendal, masyaallah. Anu di kampung anu pangjore-jorena kampung-kampung pondok nu di Picung jeung sajaban. Jore ongkoh pondok tapi teu bisa ngaji. Terus nu di Kelam, nu di Gembor kabeh horenganan geus aya dina Al-Qur'an walakum fil ardi mustaqar. Silahkeun wa mata'un jeung banda-banda ente karesepna naon di dinya barang dahareun inuman ge sarua bae naon karesepna kitu keneh pakaian naon kasenengna wa mata'. Aya anu resep somai, anu resep bala-bala, anu batagor. Aya anu resep baso mie jeung sajabana silahkeun matang. Maka pakaian ge aya nu tina wol, nu kandal tina sepe, nu kandal aya nu tina pamatek tek-tek jeung sajabana. Aya anu tina hero ente sipon jeung sajabana. Ieu urusan pakaian. Kitu keneh urusan sandang jeung panganna macem-macem. Ieu geus ditangtukeun ku Gusti Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata. Datang ka ira ilahi. Datang kawates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah. Zaid mah waktuna tengan seukur 20 tahun, Umar mah 30 tahun, Dadap mah 40 tahun, Waruk mah 50 tahun. Zaid, Umar, Bakar mah datang ka umur 70 tahun. Ieu mah Ki Khalid mah melencat saurang datang ka umur 150 tahun. Ilahi. Waktu geus ditangtukeun teu bisa mundur, teu bisa maju. Datang ka geus ditangtukeun waktu-waktuna. Huapan-huapan anu bakal datang ka sungut urang geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Inuman anu bakal datang ka bibir urang ka jero beuteung boh kopi, boh susu, boh es jeung sajabana geus aya tulisanana. Moal ngaleuwihan jeung moal ngurangan. Kitu keneh pamajikan urang anu bakal boga hiji daeb datang ka paeh, nu bakal boga dua, nu bakal boga tilu salin ganti datang ka unggal pengkolan aya anak. Geus aya mereka nanti ditu. Datang ka iraha ieu mustaqarrun wa mata'un ilahi. Datang kawates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah yakni ajal maut. Mantak cik Gusti Allah fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Gola saur Gusti Allah fiha di muka bumi ieu tahyauna anjeun harirup datang kawates waktu anu ditangtukeun ku aing. Di mana aya hirup aya kahirupan diatur ku Gusti Allah geus dicaritakeun tulisanana di Lauhil Mahfuz. Aya nu kahirupanana teh di bidang pemerintahan, ngelola masyarakat jeung negara, politik ngaranna gede bohong. Politik mah lamun teu ngabohong mah atuh moal boga duit nya mah. Jadi hasil jerih payah politik mah eta adalah gedebul. Bohong. Aya nu kahirupan teh ti perekonomian. Perizinan kunyana terus bae, izin pabrik anu datang ke pabrik minuman ge terus bae diizin. Yang kepan di akhirat teh bakal ditanya, Zaid, kunaon maneh atuh nginum bir? Abdi nu bantak nginum bir pan aya di warung deket imah abdi. Saha nu boga warungna? Haji Arif. Kasih Haji Arif sial.
ajari kunaon maneh atuh dagang ieu dagang naon gara minuman lantaran loba nu mengkonsumsuna tapi tina mah deuk konsum ti abdi mah dagang teh nyadiakeun urang Korea urang Thailand urang Jepang urang Amerika pule dan lain sebagainya ai kabelah ditu mah nu meulina saha bae bu ambalaya kunaon atuh maneh bisa dagang dirinya kok make izin dagang bebas-bebasan pan eta mah dilarang. Emang lurahan aya mana lurahna panggil lurah engke dipanggil kunaon maneh teu peduli di dinya teh kapan aya nu dagang minuman ya nyahoeun urusan polsek ge polisi nyahoeun datang ka Mabes ge nyahoeun panggil polisi ti mimiti ka polsek ka Polres Polda terus dipanggil kabeh ieu papan geus aya surat izin ti DPR pusat bahwa kami mengizinkan menjual barang haram untuk kebutuhan orang-orang bule di dinya teh saha anu ngizinkeunana kami musyawarah jeung setan rajim presiden lantaran si eta atuh cicing bae anggil kabehan nah tinggal kiai dipanggil kiai ngabeten atuh dikaluarkeun beureun urutan Adam nyaho henteu kiai di dinya aya warung bahwa di dinya jual minuman nyaho Gusti tong atuh ieu cicing bae abdi kurang kumaha unggal maulidan unggal rajaban unggal pangajian ngajek cerek bae abdi nyaritakeun eta teh barang haram keuna kadengieun lain ku masyarakat bae keuna kadengieun ku cili lurah ku cili camat, ku cili bupati panyana anu boga kewenangan mah abdi mangan sakadar abdi pernah ngomong pernah saha saksina Haji Mamun panggil Haji Mamun ngabesan kiai bakal katanya itu tah didinya lah bakal aya persidangan anu dahsyat luar biasa di jero kahirupan Gusti cak kiai teh datang ka ngabudah-budah abdi ngomong sabenerna mah araroblok jeung gararoblok kabeh Gusti ngan abdi doang nu oplot teu goblok mah sieun nyawana cak malaikat kurang kumaha abdi ngomong ya abdi geus ngomong bae kadenge ku balarea lain bae ku aparat rakyat ngadenge kabeh polisi ge jajahoeun atuh kahayang abdi mah hayang bareres badi nagara mantak naon dicabut surat izinna ulah aya pabrik tah lamun geus kos kitu kakarak mah cabut surat izinna ulah aya pabrik minuman ieu mah di Cangkareng pabrik minuman sakitu wujud di Bandung pabrik minuman luar biasa di luar nama Fanta di luar nama Sprite Reng di jero nama segala vodka, segala John, segala macem-macem dan lain sebagainya cak batur. Atuh jadi ngomong lain naon lain. Ieu malah mun dicabut mah Gusti tah, abdi teh sebagai usulan ka Gusti ieu mah tuh hayang abdi mah da cabut. Kun teu dicabutna maka ieu tarorol jeung garoblok. Mangga nyangakeun sadaya-daya tamah. Nah, iyalah maksiat berkolektif keseluruhan ti mimiti RT datang ka luhur nu boga kewenangan kemudian henteu ngagunakeun kewenanganna kiai mangan sakadar ngomong doang geus cukup kiai mah unggal panggung mimbar ngomong haram kalau bisa mohon cabut cukup sakitu sebab teu boga kewenangan nu bakal dikerebekeun di neraka mah etalah ti mimiti RT datang ka presiden. Orang main-main, masya Allah. Macam kiai lamun RT na haji, tu haji tenaon pokoknya mah haji na marbud. Masya Allah, iyalah orang lamun orang nyaritakeun pos kitu eungap engke di akhirat. Ku ari mangeunah bae, polisi datang ke pabrik sogok, dewan asup ke pabrik sogok, dan lain sebagainya kebutuhan sogok kerjasama lah di situ. Nah di akhirat sih ya hayang geura kiamat bae hayang geura neuleuh emang kiai cenah bakal salamet aing mah salamet ka cenah boh sok adieu teh lain aing bae ieu nu ngararaji ge salamet kabeh ulamin amin jasa ge DPR pan
bisa ayo sekadar ngabejaan doang iya cerita fiha tahyaun di jero bumi maneh hirup ketika cerita hirup aya kahirupan bergelut di bidang perpolitikan pengizinan aya kekuasaan dan lain sebagainya diantep ngantep na iyalah awas di jero kahirupan aya nu bidang perekonomian awas lantaran geus diatur ku Gusti Allah mulai muamalah jual beli pinjam meminjam dan lain sebagainya ieu nu riba ieu nu henteu sing hade geus diatur ku agama sing hade deposito eta riba urang nenden di bank kemudian aya bungana eta riba urang kredit ala nu kuari eta adalah riba geus dibejakeun ente deuk terus bae awas bergelut di jero kahirupan fiha tahyauna maneh di jero bumi harirup aya kahirupan sing hade geus diatur ku Gusti Allah berbagai kahirupan nu tani sing hade tanina anu bisnis sing hade bisnisna nu di politik sing hade politikna anu dina budaya sing hade perbudayaanana geus diancam ku Gusti Allah hirup sia hade aya aturan aing wa fiha tamutuna di bumi maneh bakal kojot paeh sia datang ka waktuna sia hirup ongkang-ongkang ku hari jadi DPR utar atur dan lain sebagainya maneh hirup jadi pemerintah utar atur dan lain sebagainya aya nu teu dibejakeun ka rakyat disumput salindungkeun perdah maneh teh jadi penggede ngomong nama dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat ai podo seroh iya siapa sia presiden mana nu teu paeh raja mana nu teu paeh menteri mana teu modar gubernur mana nu teu kojot bupati mana komo bupati bae paeh komo RT mah koit Nabi Rasul ngali wali ngali ulama pupus jawara modar bahasa sing ada sia ada sia ulah waduh jawara maot wah sopan amat ka jawara pinara kaun maot modar dengekeun ku jeli sia jawara mah mon aing mah toser doang sia nu neruskeun wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun di buka bumilah maneh bakal dikaluarkeun ke dihudangkeun ku Gusti Allah masyaallah iyalah Adam jeung anak kutu maneh walakum fil ardi mustaqarrun aya tempat tinggal padumukan wa mata'un jeung berbagai kesenangan untuk menunjang hirup maneh sebab di dunia tahyauna maneh harirup datang ka wates waktu anu ditangtukeun wa fiha di dunia tamutuna paraeh maneh kuburanana aya anu di kuburan biasa aya di pakuburan luar biasa aya anu di jero beuteung lauk aya anu jero beuteung buaya aya anu macan gajah jeung sajabana aya anu ku tsunami aya anu ku angin dan lain sebagainya wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun engke bakal dikaluarkeun deui dihudangkeun deui engke ti kubur setelah tiupan kedua malaikat Israfil hudang setelah hudang urang kabehan gigi prik eueuh nu make sahelai-helai acan wakila iyalah poeh nu ku urang waktu dipake maut diwujudkeun deui ku Gusti Allah kabeh marake putih-putih ieu wa minha tukhrajun di bumi lah di taneuh lah dikaluarkeun deui maneh bil ba'si dihudangkeun deui engke deuk dikamanakeun deuk dikamaksarkeun digiring deuk dinaon deuk dihisab dipasangkeun mizan timbangan nu sabelahna timbangan 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi mun dibuateun ka timbangan eta masih keneh hayangeun keneh eta sabelah nu sabelah deui kitu keneh nu deuk ditimbangna sagede si juner leutik
bakal diwujudkan ke amal-amal urang lamun bagus berat nubelah katuh mun jore berat belah kenca iyalah nu bakal terjadi engke ulah lalawora urang kuari hirup dengan sekadar nungguan waktu hungkul ngaler ngidul ngetan ngulon lumantak urang masaki alhamdulillah di saat hirup pikukna kehidupan manusia luplukuatik wari kurang masih kena sempat ngadengkeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dengan harapan supaya terketuklah hati urang nganyahokeun sabenerna Allah teh sebagai pangeran nganyahokeun hukum-hukum Allah ketika hukum dimodik dibungkus supaya urang sadar geuning tah hukum lelalaga ieu nu asli mah iyalah kesadaran urang mangeranan ka Gusti Allah kesadaran hukum-hukum ti Gusti Allah kesadaran Al-Qur'an kitab samawi nuku urang kuari sabaraha persen ieu dilakukeunana nuku urang kuari sabaraha persen ieu kurang diamalkeunana urang sadar batur mah poe Minggu teh nu ka puncak batur mah nu ka Bandung batur mah anu ka Bali batur mah anu ka Amerika batur mah nu aruli lantaran boga duit ieu mah ku lantaran teu boga duit ngaji lumantak bagusan du teu boga duit nu sabenerna ja ieu ge mun boga duit mah wallahu a'lam nuhun urang dibere henteu boga mudah-mudahan dibere teu boga duit terus didoakeun teu boga duit embung boga duit pan kancolah urang ge sadar ieu teu boga duit teh daek ngaji kan urang sabarang sadar teu boga duit aing daek ngaji mun boga duit bacaan puguh ieu tapi ketika urang ngadoa mudah-mudahan teu boga duit embung emang hese manusia mah nah ieulah Al-Qur'an geus ngajelaskeun dengan gamblang horenganan ti baheulana terus kitu kasimpulanana maksiat Kangjeng Nabi Adam di sorga teh horenganan mawa berkah lamun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat mah meureun eueuh cikupa mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat eueuh balaraja mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat bate aya benua anu 5 ayana benua anu 5 ayana berbagai negara ieu teh ku gara-gara bapa urang baheula maksiat horenganan aya maksiat membawa barokah nah ulah dikira maksiat teu mawa berkah jelema keur teu maksiat mah ieu teu dibere panyakit teu inget-inget ka Gusti Allah barang manehanana mawa nu ngora can dikawin dibawa ku kendaraan nyana haju tabrakan deuk bae ka rumah sakit didinya kakarak ingat Gusti Allah kamari mah teu Allah-Allahan barang pengkor jadi Allah-Allahan berarti eta maksiat mau berkah ngaranna nu Gusti kuari mah geus teu bisa naik mobilnya lantaran suku katuhuna pengkor teu bisa ngajejek gas geus kuari mah nyekelantas bae ngadeukeutan Kiai Assalamualaikum salam ka mana ngaji kunaon teu ngaji suku geus pengkor berarti pengkor mau berkah urang teu kapikir aya nu susah mau berkah aya nu maksiat mau berkah aya anu sugih harta mau fitnah keur susah mah teh adur-aduran kitu barang serba aya brok dipantau brok di juru ngalayah di tengah imah hayang mobil naon sakumaha kosorum bae awak kerjak-jak waringkas gagah aya dinya ku batur disebut suku kepala suku dan lain sebagainya wah ancul-anculan hirup teh ancul-anculan mabok aya dinyana judi aya dinyana awewe hayang nu mana bae berarti kan eta kekayaan teh mawa cilaka eta kos kitu mata ku Gusti Allah cabut deui ku aing sia cabut ku aing harta sia cabut ku aing gagagahan sia coba hayang nyaho sina daek ngaji Allah diajak ku babaturan urang maksiat daya aing geus ngeunaan kieu aing mah ngaji bae pikir bae geus ka Gusti Allah waduh isukna disebut tat kemana tat sial beureun yang kakak gaji 2 kali geus disebut ustad mulai deui marudah deui gitulah manusia istiqomahkeun ka Gusti Allah